Hah? Naon tekadenge? Tekadenge? Hei, di mana teh? Di mana? Aing celik ku padung-padung teh. Di mana? Di mana? Di mana? Celik aing sadasan gitu liangna mangpat. Gua antara awang nu ani kesrek tumang doang. Bedul doang lah aing. Gua rata tinggal telepona. Sip, coba ta telepon si Bong kayak kita. Para amat tadi telepon saya ta. Teka cerita dibutuhkan aku gara rati. Atau gitu ya ngaran jelema masih pati jelema maro keur diputuhkeun mah doang keur hayang, keur butuh ka urang. Bah, ngiclik-ngiclik pan ngombe gibas mbak. Ada teh gua rate dibutuhkeun jelema mah. Aku sudah ke telepon punya sip, sudah telepon. Si Bong RT Bong yang telepon. Di mana saya ta? Telepon. Hansip mana sih? Woi, di mana teh? Garate amat di telepon sama petani ku jaro, ku hansip sabar kali di mana kita di mana? Hah? Naon tekadenge? Tekadenge? Woi, di mana? Di mana? Di mana kita teh? Woi. RT. Warese teh. Di mana? Kerja jalan sip yo, tekadenge, tekadenge. Woi, di mana teh? Di mana? Aing celik ku padung-padung teh. Di mana? Di mana? Di mana? Celik aing sadasan gitu liangna mangpat. Gua antara awang nu ani kesrek tumang doang. Bedul doang lah aing. Gua rata tinggal telepona. Digalai ku panggil mereka dia. Teh, di mana? Di mana? Ya ngawang geus ke kadinya ke. Aing mah capek ngomong jeung jelema korek mah gati ro, gati. Atau apa na tamburan gara-gara ragat pina tangkal gedang eta sip eta. Asina mah ceulina kecolok. Lain kacelit colok, nu jelema eta hulu-hula, pasti nama eta kehalangan mata tenon teh celina jago. Nyaho loba puing pun eta keragat teh eta. Asina mah kacocokan puing eta ceulina. Lain ngabuang celina gua Atuh di ubaran burung hayu di ubaran. gati eta mah dobaran ge. Terus kabadi kitu mah gati, kuburan berarti di dinya ro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngalagu naon dia eta sepeda. Coba diangkat-angkat kayak diangkat. Mudah sabah kebal dia mah sepeda atuh naon bali sepeda ugo kuesan mah kualah halangan jelemana. Batur mah bali sepeda hae kuesan. Dia mah doang kabayan suku ngower doang pingwin. Dia mah ku gati bongkeng RT motor. Dek, teleponan motor. Ah. Mau megang mau deket selang apa dari galai koeng. Dia telepon ku jaro tuh. Hah? Naon sip? Telepon? Tahu yang untuk telepon. Masya Allah ya Robi, ya Karim naon dia telepon apa lagi? Wadah sayur, telepon. Dia telepon ku jaro. Coba ke ya keng, jak orang mau jadi RT, lu bener keceli. Ku teu nyambung bae. Aing terawang doang. Oh, di jalan gue tekadenge. Kapan ngeletik ku suaraan. Masa dari tanggung jaro ku tadi. Aing woi. Tanggung jaro ya. Ya. Tadi si buat di kelapa kanting doang. Pak Allah pangeran dia sip lagu naon ieu bongkeng diteun dina meja ku kebiasaan. Dia deui jing teh, masa Allah teh dia boga ceulik ku dengket-dengket teuing. Batur mah ngomong ka mana, ieu mah ka mana? Tong mas turun ulah nungkeut bae dong cek-cek bae naon nungkeut bae turun. Nah nyek celek bae dina bangku. Hareupeun jaro dina meja. Hah? Nano? Turun. Turun. Aduh, aing jadi emosi kieu dah aing boga RT doang kinaon ieu. Oh, turun. Atuh turun. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Sip, ieu bantuan Bapak ieu, bantuan Hansip jeung RT ieu. Kurang ngadata korban nu banjir. Atau di mana nu banjir jeung jadi orang mau aya nu kalaparan mah. Nu banjir mah jauh. Atuh di urang mah eueuh nu banjir khususnya di kampung urang mah di tetangga sabelah mah pan banjir. Keceprekan pan cai kana hau segala kana jolongan. Makanya bantuan kayak datanya, teh.
Ini yo, Ron, kada tanu kumaha jeung sabenerna, kada tanu paeh, apa nu palid, apa nu kumaha, Ro. Pokok kada tanaon. Ngadata nu dek ngabantu donasi nu kabanjiran sip di warga urang data hansip jeung RT gitu saikhlasna bae geus teuing bejakeun ka warga minta donasi jeung korban kebanjiran gitu teh nya Korban saro dan can berenang haji kayu. Ku gantarawang doang. Aing teh tadi angguk bueuk horeng ge teh ngarti, teu kadenge. Ceuli naon, pinuh tenan teh ceulina. Teu dihartikeun angguk kieu. Horeng ge teu ngarti molok bueuk. pas dia sip ngabantu RTP dampingi bel ku dia dibantu ku dia mulai RTP masa saranganan bae mah makana mau ngajalur makana didampingi ku dia ayeuna salah hari kitu mah urang paparangan bae paparangan ka ditu urang ka warga ayo sip ayo teh Nyari korban ka mana urang no? korban deui korban mede naon korban banjir Sip, sekarang itu jeung RT, gerak pentan datana warga ka itu. Gerak ku terbaku dadar ya. Ayo, Tuan, itu. Teh. Ayo. Woi, atuh gerokeun teh pan dia RT na meureun, gerokeun ka ditu. Moyong be alapatan kotoku tetelo. Pajan, ngene merungkut, gerokeun maraga tuh. Hah? Kadenge. Di galoi koin ke ceuleuh koin dirorek jeung linggis ke sekalian. Ku teu kadenge be ngomongna naon ge. Gubeg-gubeg teuing. Atuh di gedor kitu. Oh, Itu. Assalamualaikum. Ayo nu telepon dia be nu ngadatang itu. Salam. Halo. Woi. Aya naon ieu PRT kadi aya naon? Hah? Naon? Lain ieu PRT kadi aya naon ieu? Naon kadenge. Pak RT kadi aya naon? Oh, iya yok. Jaro nek korban. Lagi boga bete. Korban naon ge? Ya Idul Adha ge teh kene, kebal kene Idul Adha na. Hah? Tinggal. Jarot ngalen untuk hari teh nyerembe segala korban. Atuh eueuh men ge ieu mah ya Idul Adha ge teh kene. Bijakeun ka jaro itu eueuh itu men ge. Wajo kumaha da yok donasi moal. Donasi naon? Pancek RT cenah nyerat embe ka dieu kumaha kitu? Naon dewa pukul donasi jeung donasi nanya rembe. Idul Adha kita kene. Aing, masyaallah bae jaro. Hei, aing aya naon kitu aya naon sip teh aya naon. Wah, atuh ieu ro ieu, pan ieu ditanyaran korban donasi, naon ditanyaran begemol. Sok Allah pangeran sip piraku RT ku ngalen-ngalen teuing teu ngadengkan omongan bapak tadi di kantor. Ayo, sekalian, sulit sekalian. Aing kabina-bina teuing. Ayo, Mas. Oh, ya gulung. Dia siap dimutilasi orang yo. Film mah. Ayo, RT ngalen-ngalen ting RT yuk. Kabina-bina RT buang kieu mah. Atau ieu lawan sempit amat tak. Mas selapkeun begas. Karuan sekali ya. Mas, aya ka maung tah. Mas, culik, parima zaman culik parima. Sip. Baju kumaha benas menangkan.